Assalamualaikum. Dina dongeng Sunda anu ieu simkuring bade ngadongengkeun ieu dongeng anu judulna Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet Ngala Nangka. Kacaritakeun sakadang monyet jeung sakadang kuya keur sarare di sisi leuweung deket walungan dina tangkal kiara. Sakadang kuya mah sare dihandap di sela-sela akar. Ari sakadang monyet mah sare dina dahan anu panghandapna dipajauh. Teh sedapnya. Udah. Alhamdulillah. Ya di mana ya? Oh, dina panghandapna teu pajauh. Maksud teh nami bisa bari ngobrol meh sare. Atanapi bisa silih geuingkeun bisi aya nanaon. Duh gue duanana sare meuni tali berat. Tengah peuting sakadang monyet nyari. Terus ngahudangkeun sakadang kuya. Sakadang kuya. Ceuk si sakadang monyet. Naon sakadang kuya tembal sakadang monyet. Kuring mimpi manggi tangkal nangka anu buahna geus arasat. Dina mimpi teh katingali deui tempatna di mana. Ceuk sakadang monyet. Di mana? Ceuk sakadang kuya tembal deui. Di tengah leuweung. Ceuk si monyet teh. Heun atuh isuk we lonteangna. Kayana mah sare deui we da geus peuting kayana. Tembal si kuya ari geus kitu teh duh gue sakadang monyet mah langsung sare meuni dungsek. Ari sakadang kuya mah hulang-hulang keneh dah hese sare deui. Keur ngahulang kitu sakadang kuya ngadenge sakadang monyet ngalindur. Pokna teh isukan ku urang rek dihakan eta nangka teh kesorangan weh. Dan weh sakadang kuya mah teu bisa naek tangkal ieu. Hahaha dina ngalindurna eta si sakadang monyet. Ngadenge kitu sakadang kuya ngahulang kapikiran caritaan si sakadang monyet anu keur ngalindur. Kapikiran sok sieun bener. Saenggeus rada lila mikiran akhirna manehna meunang akal. Terus duh gue sare. Sudah. Dapat ngerokok ngaos. Tah. Isuk-isukna sakadang monyet geus hudang tuluy ngagoekeun sakadang kuya. Wuy. Berhudang buru wang teang nang katea ceuk si sakadang monyet teh. Kala atuh tunduk keneh cenah tembal si sakadang kuya. Buru-buru kabur ku batur. Si sakadang monyet bari ngoyag-ngoyagkeun awakna ngame udang. Nya hayo atuh ari kitu mah. Ceuk sakadang kuya bari lulungu keneh. Ari ditu marehna teh ka tempat tangkal nangka anu aya dina mimpi sakadang monyet. Ari pek teh bener. Tangkal nangka eta teh aya. Ceuk sakadang kuya teh, sok atuh monyet geura naik, da urang mah teu bisa naik tangkal. Heula urang ge teu bisa ngabedakeun mana nangka anu asap jeung mana nangka anu atah keneh kuy. Ceuk monyet ngame naik bari seuri dina hate. Sakadang kuya ngajawab, lamun sorana plek berarti nangka eta geus asak. Lamun sorana pluk berarti nangka eta teh atah keneh. Oh, gatuh. Ceuk si sakadang monyet bari langsung narekel naik. Bari gagalantungan nyangan nangka dina jero hatena manehna ngomong, urang marek dibere nu atah we sakadang kuya mah. Keur we lamun protesna ngere nu atah
rek ditita naik tangkal we hahaha kenyem di hatena. Terus pengelaan angka semuanya anu sorana plek mah diteuleun di luhur ke tidak harus sorangan. Ari geus sorana pluk-pluk mah galungkeun ka handap jang sisa kadang kuya niatna. Padahal mah anu asap mah lain anu sorana plek tapi nu sorana pluk-pluk anu dialungkeun ka si kuya eta nu asap nu puguh. Nya puguh we pas kadang kuya ngadaharna kate lainna amis malah ngerapel si getahna kana awak jeung kana biwir. Kuya naha nangka urang mah mata geuningan cek sisa kadang monyet bari balelo ngomongna da biwirna pinu ku getah. Kapan maneh nu ngalungkeun ka handap mah urang mah saukur narima hungkul bari keur kadang nangka teh terebeak maneh teh ya kabaturan teh euy mun ieu urang dibere mata bari cirambai da teu ngadaharna ka anu asap. Akhirna mah sakadang kuya balik bari warag dari sakadang monyet mah ieu teu ka kamana da baeud deang meureun ditipu.